Nasib jadi jelema malarat ku kieu-kieu teh. Gusti. Batur-batur mareunang bansos. Ieu ngegel curug. Kumaha wae ieu. Pira ku kudu ngadeukeutan RT. Katambah si Iem musing wae aing. Hutang jeung hutang weh. Pagaweana teh. Batur mah boga anak teh teko si Iem da. Sarenang weh batur mah. Ieu mah ngandijeun teh hutang jeung hutang, masalah jeung masalah. Jadi pusing ka aing nah. Aing kieu-kieu mah paeng orang-orang. Jaba awak aing ayeuna masuk babarian wae, mikiran wae si Iem. Beas eueuh, dengan sangu eueuh, kudu kumaha ieu Gusti? Tengan. Pira ku aing kudu neangan pagawean ieu? Neangan pagawean ka mana ieu? Ka Bu Haji sugannya. Kuli-kuli nyeuseuh atuh nyatrika atuh ngepel ke. Naon we lah, penting mah aya saker manggi. Atuh, ngandelkeun wae si ieu mah. Arek iraha meureunna. Nu aya mumusing wae. Wadah, masih mana? Ieu geus nyeuseuh ti walungan. Nyosel, si Iem gadak naon. Si ieu mah molor wae tuh ayeuna ge. Nya kuatin dulu nyosel. Ya, andeleun pisan si ieu mah kakolot teh. Neng aya pikulieun eueuh sih. Kunaon? Nya kuli-kuli naon atuh Neng mah geus teu boga beas pisan di imah. Emang karek cager oge. Oh nya kumaha sih da butuh. Ngandelkeun si Iem, nyawa sorangan si Iem gadagna pisan. Aya mah. Di mana? Depende aki-aki dek. Tuh hidang sia mah nya geus marek mangkat Ian! Naon sih mak, guguruan wae batukur nahor caing asur-asur sono. Sugan teh sia molor keneh aing mah. Piraku aya kieu molor. Senarian sia naheuran cai Ian. Oh nyarek ngejo gentongna oge we beasan. Jangan beas melihara rese di jero gentong we samata-mata acan mate. Ku aing ge bararingung Oh, kumaha sih mah urang moal dahar maron poe ieu. Yang geus ke emak lah neangan pagawean di ditu pikulieun sugan aya Mah kolot-kolot neangan pagawean ngerakeun. Nyalain aing sah sia mah pugu teu ecreg neangan pagawean oge. Mari neangan pagawean naon kulit tandur can maju panen can mulai. Nya kuli-kuli nyeuseut itu di Haji Ijah ge aya Yang geus ari daek mah eman. Yang geus ieu ke ember asupkeun nya marek neangan pagawean heula man pagawean eueuh si pikulieun. Wah, kuliah di mana aku bawa kuliah anak? Ieu mah keur neangan pikulieun. Mak. Nya kuli-kuli naon atuh gegerong-gegerong naon atuh. Kuliah sage mak.
Mana sih? Masih ya kaji jage eueuh tadi. Oh, sebenarnya ada ya tuh, Mak. Yang satunya Oh, non. ayo. Cuaca teh teduh pasir malah ngelekep ya Bella. Oh, nya jabading ieu mah teh boga AC. Mending Bu Haji mah imahna halus boga AC. Ah, Oh, canta ASEAN pugu. heueuh nya wi mah keur awakna gede beunang ah. Tasarua. Aya jeung meuli AC beusi eueuh jeung setona. Yo, eta sieum kumaha ka BEN gelang. Ya, kumaha sih? Nah, as ieu mah kitu wae ti baheula teh nya manehna mah nya. Uyuhan mah odah eta teu paeh nangtung oge ah. Karunia sakapunna ka maudah nangis jaga geus kolot. Ya bagus kolot urang usahakeun si iem kawin beberapa kali. Pas kitu wae. Bisa diaan hutang wae deh. Oh nya Bu Hajinya jabaning duit baju eta manehna uing meuli mah. Heueuh bajuna mah eueuh, duitna mah enggeus. Kitu marulu pugu. Karena raon ya. Udah di dia mah nih ka mana emak? Iya, mati keur pararusing lah. Pusing wae, pusing kunaon sih? Iya, mat keur neangan pikulieun. Aya, Kulinaon? ngajanggol. Sia mah kos kitu, teu hidang. Nya sia we nu ngora kene ka ditu. Oh, ya wing mah digawe geus balik tadi gitu. Mah teh yang ieu, neang pikulieun kuli-kuli naon atuh nyeuseuh. Aya Ah, teu? Bu Haji, Bu Haji. duitna. Nyari daek mah tapi mau gede mah kuliahna mah. Kajen yang penting mah saker sapoe nyatu aya we kitu. Hayulah. Nya Bu Hajinya ngepel heuh kajen Mah bisa ngapel gitu kade ieu lah lece. Bisa moal kieu-kieu ge emak keur ieu mantan OB OB di mana? di itu rumah sakit. Kage usada. Nya heueuh. Neng, aya. Kiraha mah mulai gawena. Isukan we nyamannya. Ayeuna weh. Nya Isukan we. Hayang wae. yang lain kudu ayeuna geus teu boga beas itu. Yang geus di uing aya tuh. Kas boleh atuh ya Bu Haji. Ulah kasih. Iem ge yo. Duit baju mana? Digantian teu. Kudu heula ieu mah keur meta pagawe teh ka Bu Haji kuna maneh nu nyolot. Heeh, baheula kan urang mesen baju si Iem duit eueuh, baju eueuh. Nya eta mah urusan baheula geus tong dicaturkeun satea. Eta anak mah pas itu tahu utang wae. Bawa sia Iya, tuh anak mah tuh utang wae tuh. Sia geuleuh ka anak aing. Geuleuh pisan. Oh hideung sia. Sang ini. Ku kitu-kitu teh budak teh nya judes banget ngora-ngora keneh oge. Maklum lah karena jiwa ngora. Mak digawe teh ayeuna we lah. Ayeuna Bu Haji. Heeh, mah geus Geus numpuk pisan geus masuk teh mending kari moekeun. nya. Itu mah geus teu boga beas ieu mah. Ayo digawe naon ayeuna? Ayo Mak ka jero nya. Ayo neng. Mak mun geus beren sasampuna langsung dipel ya. Oh, ngepel pake naon ieu? Eta make ulah we hukum. Eueuh nu pake gagang teh eueuh. Kan kabeuli pengepelanna pugu. Kumaha sih mah nyeri cangking meureunnya. Kan mah belangsing. Belangsing. Heeh. Gampang isukan dibelikan pengepelannya. Heeh, balikeun. Ongkosnya. Heeh. Mak. Naon? Pengkorong Bu Haji eueuh ka mana nya? Nya eta, Neng, ka mana sih? Mama tadi ge ngepel wae. Mak. Teh coba ge. Henteu teu ningali, Neng. Teu ningali da Mama. Itu. Oh, ka mana sih, Neng? Mama teu ningali, sumpah Mama teu ningali. Ya sugan emak bisi nyokot. Gusti, mah tara cuka-cokot, Neng. Tara, Mama. Oke urang teangan deui lah. Ayo buru, tengan. Mak, kongkorong teh eueuh lapor ah. Eueuh, teh nyaho, Neng, eta ka mana si kongkoro? Meren sugan. Gusti, Neng, yo, Mama jelema teu gabeli tara cupa-copet. Penyayi eueuh di jero tadi mah nyokot sapu ka jero. Mama nyokot sapu doang ka jero oge. Coba bukaan Gusti, eueuh Neng tuh. Eueuh, yeay. Bu Haji teh kumaha sih teh nyaho ka mana eta? Ka mana sih? Ya teh nyaho teh anu bener Mama henteu. Nya geus babalen-balen di jero geus neangan. Ya terus kumaha
emak mama teu nyopet teu naon. Ayo bantuan nengan ke dia. Gusti tengan. Terus mak, digawenna ge udah teruskan karena sapoe geus sieun masalah. Gusti Neng Haji mama teu nyopet Neng. Teu sumpah mama. Ya mama jelema teu gablek tara cuma copet tara Neng. Ya biasa nage tara kalengitan mah asup ka ieu bakarek sapoe kalengitan kokorong coba. Ya sudah Neng Haji poho nyimpenna di mana Neng? Terus ayeuna mah poe ieu we hungkulnya. Wayangna ampura. Neng mama teu nyopet Neng. Aku mah ada eueuh buku. Uing jadi siap ngagawekeun ge. Teu nyopet mama. Bapak jargon nyopet. Bu Haji. Bu Haji tega banget geningannya, Mak. Mama jelema malarat oge tara cuma copet. Awa-awa teh bohongan ya, Mak ya. Sangka wae, Mak. Bu Haji teh nya sabar ya. Oh, ari mah kunaon ceurik wae. Oh, mah kunaon sih? Kunaon, Mak? Mira mama dituduh nyopet emas. Usaha. Usaha, Mak. Bu Haji. Goblok geuningnya Bu Haji teh etak mimitina kumaha sih? Nyaman yang pikulieun. Eh, Bu Haji aya labrak Bu lah. Haji aya pikulieun ngepel. Telila teh emas. Ah, gas, urang labrak. Meni awa Hajina ka jelema teu gablek teh. Mama jelema teh gablek tarawani cupat copet ya. Oh. Yang geus ke urang teang ka imahna nya. Nemen banget ka kolot aing eta Bu Haji teh. Goblok. Ang teang da. Paranja tuh. Anjuk wae, emang sih iya anjuk. Hai, sih ada mana yang gancang banget? Labrak Bu Haji ya. Oh, emang Bu Haji kunaon? Wajar kan ini udah nyopet kongkorongna. Ah, buah-buah heueuh. Sim sok mitah wae ah. Kan indung sia teh gablek beas, sia 13 beas ge tara cupat copet indung aing mah eta sia meuli naon? Emes. Paling Ya, nganjuk. emang heueuh cek aing mah da yo. Sia tukang ngutang, indung sia tukang copet. Sim sok mitah wae ah. Oh, emes aing potong. Goblok. Mana sih peranti nyemprot teh? Oh iya. Gusti, ngomong teh geuning aya ieu. Ya Allah, yang geus nyalahkeun Mak Oda. Kumaha wae nya? Aing mah Urang ngarasa teu ngeunaheun. Soalna mah Oda dipitnah pajak nyopet kongkorong ku Ibu Haji. Kok piraku ya? Oh, dibang digawe karak sapoe. Kunaon sih mamana bisa di Ibu Haji? Cenah ngomongna mah kuli. Uli. Heeh. Lo kayak anak tuh heula tanya Bung ah, urang ngarasa teu geunaon tadi balik menileweh nini Oda. Oh, gitunya. Oh, ing atuh titel we Haji teh kos kitu ah. Oh, lain tayangan heula bisingan poho. Oh, nya ah, urang kata bubur aja. Assalamualaikum Bu Haji. Bu Haji. Bu Haji. Keluar. naon siang? Kuwi ngarasa teu geunaheun. Majar teh cenah nini Oda pajak nyopet emas. Nyopet kongkorong Ibu Haji. Ya ada mau ada karak gawe kongkorong urang leungit. Oh, Bunga, kuwi ngarasa teu geunaheun ah yang urusan ka desa ah. ya, kongkorong lagi kapanggih. Bunga urang pokona mah yang urusan ka desa ah. Ulah nyambung ngomongnya kok. Ulah apa omong ya duitnya. Ya, banyak. Kalau apa omong. Tenang gua aja. Bejakeun ka Mak Oda hampura kitu nya. Tenang. Arek digawe deui mah hayu kitu nya. Yang satunya buat dia. Ayo, ya. Untung si ieu mata duitan. Amun teu kitu mah aing dibawa ka desa. Kaning aing salah geus mitna Mak Oda.
diduitkeun aing jadi boga duit. Lumayan jeung jajan. Ini buat nyuri hati dah seumur-umur dipitnah. Geus mak, ulah ceurik wae. Jangan di mana? Tos ngadagdag Bu Haji. Enggak siap, enggak gembe. Heeh, mah ulah ceurik wae nya mak urang meuli sope mah di parapatan. Ai urang dahar. Nyeri hati, Mbak. Geus jadi jelema teu boga mah ulah sok segala nyeri hate lah, nu penting mah urang dahar ngeunah jeung sop hayu ah. Seumur-umur mama tak pernah nyopet. Heueuh nyaho geus. Ah, make hate hatena piceun heula. Ayo geus. Ke mana? Urang meuli sop. Beli sop. Ayo peribetan. Ulah ceurik wae. Neng aya pikulieu naon sih? Kuli naon, Mak? Nya kuli-kuli naon atuh mah geus teu boga beas di imah. Tolong kuliah kering deui. Nya kumaha si lain manu kuli sah ngandelkeun sieun pugu kos kitu gawena. Eueuh pagawe Neng aya pagawe. Neng aya pikulieu naon? Pak, geus dipel ieu ya, Pak. Action. Kadang heula BEN gebrot ongkos nu setruk ikian. Tombol gigituan terus. Gigituan lagi. Nah, marep-marep. Oh, iya bagian aja. Naon? Ini odah gitu. Iya. Ulah kikian. Ayo. Ayo. Bisa. Naon? Piraku, manyopet geus. Kongkong. Itu mah teh mau udah balik ceurik cenah di fitnah apa jeung nyopet HP.